Idin, si Abah can balik di kebona. Acan, lamun geus balik mah kudu aya atuh. Heueuh oge nya. Rek naon nanyakeun si Abah? Rek demo, urang meuli baju bedug, engke mah bisi pinuh. Aslina Udin di jalan ge macet wae. Teu beurang, teu peuting, pabeulit siga rinyu. Nya, matakna kudu ti ayeuna da lebaran teh geus tereh. Heueuh, kumaha sih si Abah teh can aya ranginang-ranginang acan, palered can aya, kutu wayang can aya. Kutu mayang botak, lain kutu wayang di mana teuing wayang aya kutuan. Naon geus diganti? Ti baheula. Oh, jadi selama ieu aing salah nyebut atuh. Sakola deui we isuk mah. Kadahareun Sunda nepi ka teu apal. Lain teu apal, poho wae ngaranna. Ajak kenalan atuh ku maneh, ari poho wae ngaranna mah. Dasar botak, ka adi teh meuni kitu. Manya deui urang dititah kenalan. Udin, nahanya loba nu demo. Kamari ge Idin ningali nu demo di gedung sate. Kan keur usumna demo teh, matak Udin ge rek demo ka si Abah hayang meuli baju bedug jeung topi sareboy. Topi sareboy, emang aya kitu? Oh, topi boboiboy koplok lain sareboy. Emang Udin salah kitu? Bobo teh bahasa lemesna, sare teh bahasa kasarna. Jadi ngaranna si topi teh sareboy. Lamun lemesna boboiboy, lamun Indonesiana tidur boy, lamun bahasa Inggrisna nyelip boy. Selip boy, lain nyelip boy, nyelip mah ban mobil atuh. Nyanggeus kumaha maneh ah. Idin, rek ka mana? Kan keur ngobrol. Rek demo. Rek demo naon? Rek demo harga gorengan turunkeun. Piraku meuli gorengan goceng 3 siki nyelap we nah huntu. Nya, matakna daremo oge rakyat kabeuratan, harga sembako rek naik. Apanan cikene kamari BBM naik, minyak langka, akhirna mah mahal. Pipiluun gorengan oge naik panan. Bener oge nya, kamari ge Idin lalajo berita di nu koran BBM naik, gas LPG naik, listrik naik, ari gaji rakyat teu naik-naik. Ngaco ah maneh mah lalajo berita di nu koran. Lamun di nu koran mah maca lain lalajo. Ari rek lalajo berita di nu radio lain di nu koran. Kumaha dinya we? Maneh mah ari dibere nyaho teh da salah atuh mere nyahona oge lain kitu. Emang kudu kumaha mere nyahona? Kudu lalajo berita we intina mah ulah nepi ka simpang siur we apalna, ulah cek cenah. Tah eta pisan, eta nu bahaya teh nu cek cenah. Nya enggeus ayeuna mah Udin geura susulan si Abah di isuk-isuk can balik. Kan apal sorangan si Abah mah lamun geus ka kebon teh sok mengkol ka Mairo. Sah Mairo? Mairo eta janda nu geus kawin 20 kali teh.